manawi atuh pasihan 10 kali mah ngabeuk. Nyongkeun heula atuh Kang kamu mayar tukang kenang naka. Nyongkeun heula Dina kardus kali nyokot. Menang usaha si copet si cepot akang si cepot nya urang pau ku aing da aing mah teu beuki duit halal. nah akang beuki duit naon ari akang Teu beuki duit halal para naik duit halal nya nu aramis mah duit aspal duit aspal kan duit PKH nu amis duit PIP nya kan duit PIP nu amis duit bos nu amis duit bosnya kan duit halal mah aku nggak suka nggak suka ya kan ya ya resepna aing mah duit menang mau di negara nggak boleh akang nggak boleh cek sia teu meunang teh aing mah meunang sabab aing mah luluhur di negara pajabat di negara babari ngagalaksak dina kota duit negara paduli teu rakyat baragang paduli teu rakyat teu nyara nu penting beuteung aing bullshit sajabiti duit negara teh duit kenceleng masjid dan imam duit kenceleng kan diajuk-ajutkeun duit kenceleng teh bari jeung teu malalayar nya aduh sia aya aturan duit masjid dieclokeun dipake usaha heula ku akang usaha heula lupa sajabati duit kenceleng teh aing beuki pisan kana duit hasil basilat hasil usaha bari nyeri batur nya geunah teh ningali batur ka nyerian sugemanya kan melihat penderitaan orang lain paling resep aing mah ningali jelema menderita paling resep aing mah ningali tatangga malarat paling resep kan paling suka aing ningali awewe anu dinyeri ku salakina coba